Hayang korma, waya kieu ribut teh isuk-isuk. Oh, pan benih bahasa-bahasana ajan kae. Sabar jelema matang nanaon ge urang musyawarahkeun. Ari ngiridit-ngiriditkeun teh riba kumudi aya leuwih mah. Atukeun bae pan eta mah urusan masing-masing jelema mah. Masalah urusan masing-masing. Di jelema mah di dunia teh geus diatur ku pangeran. Ulah kitu carana. Pan beureun tiasa dimusyawarahkeun naon ge. Alah, musyawarah ieu hari uang ya aing ieu. Hari uang kana ceuli ieu teh. Aing diluruh beta jelema teh. Usut teugelan we. Ngomong teh syarat utang udah. Apa saon ieu teh ieu mah men? Uluh dengan alus euy. Ayo ieu. Kayak geus teu nyaho ieu sia. Eta mah pasal ngaca teh doy. Oh, itu teh anu pasal RUU KUHP jeung RUU KPK teh ya, Rod. Geula. Oh, jadi intina teh itu lamun aya hayam ngaranjah ka buruan batur atau tempat batur teh didenda 10 juta. Saharti teh coba. Bijak sebenarnya. Aing mah suami memperkosa istri di penjara 12 tahun gua edan, euy. Saha negara urang yang baru tuh jelema henteu Indonesia terkaya nomor 3-nya panggedeana negara urang jelema najarago paling tercek saja jelema bodoh teu kudu butuh tenaga asing urang mah aya nu gawe eureun pesantren manjar teh cenah ngaripukeun kolot cenah pesantren teh ya heuh ari pesantren teh cenah bener ngaripukeun kolot bukan beliau bener geus ngebanggakeun Indonesia teh euy tapi ku aparat Indonesia kana dijual tak ingin bersama. Astagfirullahaladzim. Mujak semua siapa? Mana sih? Terus ya. Astagfirullahaladzim. Siap nu ke mana tara? Tanya mang. Siap ngeujeung urang nengkere masak teh tuh aing lapar ya. Cukur teh sia nunggu tuh kita tadi sia kepake ku aing bro. Ingat jadi sadanya teh. Kudu ngarasain heula we disiksa teh. Jarot atuh. Kumaha sih sia mah? Tuh mang, betul mang. Kumaha sih sia mah? Adi aing atuh sorangan. Ulah kae sih jeung aing teh. Cerik lebay santri teh geus kena geus urang hajaran si jarotna. Balik urang mah balik ke lembut di dia ge atuh disiksa wae.